orang ulin doang apa nekem kami. Ngekemah teuing ngecamp. Ngecamp ya orang di dia. Dia bae atuh dijadikeun. Nyar teh saurang, nyar ieu. Ayo. Nyar naon dahareun saurang. Ayo. Oi, nak mana? Atuh nyar teh da. Ka mana tuh orang neangan tenda general Tadi lain. geus itu kan yo, ieu kami nyar teh ka ditu tuh. Ya itu lo banu nyawa-nyawa kentena. Atuh, Lain dia mau sampai ke ditu ke ujung. Oh geus di dieu bae, geus di bae. Adi tuh nyaran tuh. Atuh sih. Adi tuh kabelah ditu. Geus geura sorangan ka ditu nu nyiar tuh. Oh geus buru urang nyar yo. Nyiar. Kayak kieu bae. Iya atuh naon kabeh kan moal meunang tenda ieu urang. Kieu bae ya. Kula nu nentukeun kula nu nyiar tenda, kula nu nentukeun tempatna urang di ditu bae tuh, dina lame gede. Bu ulah dinya jauh teuh yen. Teu sakeun tah. Mendingan di dieu lokasi mah. Adem dia adem dinya mah. Ulah di ditu mah becok dina ge ih. Dieu bae. Oh geus geura nyar teh ka ditu. Geura nek Tapi penuduhan urang. Oh geus geura ka ditu. Nyiar. Euy urang di dieu bae nya. Di dieu bae ya. Menunjukkan tempat geus di dieu. Jelas. Ese amat ieu kasunta mah barang. Jadi tenda meureun. Aing teu kaharti. Tadi kita sorangan nu nyiar Jelema tenda. kitu titah nyiar tenda ulin heula tama. Tadi ge dituduhkeun ku kula di ditu. Oh, urang teh kana sorangan cek urang sorangan nu leumpang nyiar tenda. Ulin Ada sing tama. nyapet ting Kita di mamana bae ye. Urang bae aing. Tadi ge ulah ilu. Urang empu gula mentah mana kieu urang moal milu urang mah ieu. Batur geus pada marah rasang urang mancat. Segera tong yang yang tenda. Oh atuh engke juga kasabar. Tah nyewa tenda cari cing bener Boy, lain Kak. kita nyewa deuleu. Kumaha tenda tah hiji di tah? Ieu kakak nyawakeun tenda teh naon? Nyewakeun tenda. Atuh moalnya dibalangkeun kieu anu sopan onggo Kak. Sopan ho diajarna. Kak, urang mah urang dia. Kakak ulah macem-macem. Kakak mah sema nek nyewa tenda moal. Nya maksud urang mah ulah sarana ulah kieu teuin. Heh sanajan dia orang pribumi. Ari nek nyawakeun teh mah secara halus-halus Usaha ngomongna. gitu. Usaha Oh. gitu. Kalem. Kula mah kereng ge payu ye tenda kula tuh. Kabehan kepada nyewa tuh di deul di tonggok. Lain iya, tenda pira kok hiji doang. Aya hiji doang saking payuna. Iya Ieu gula opatan. opatan. Atuh sabodo tama atuh nek nyewa tuh dicokot keur atuh mau kok nek bodo nek neangan di nu lain. Oh geus kieu bae nya urang keburu sorenya. Nya. Ieu cokot tiba nya. Oh geus teu Bara ya bara. 700 iya sekali nyewa. Wah, bina-bina amat jadi dia 700 tenda. Ngajawara teh naon dia? Bina-bina nyewa ieu malen meuli. Ulah domeh keur butuh ya urang ya kana tenda ulah ya kumaha halteun mu atuh kabina Asa jeplak bae. atuh meuli ge henteu kudu sakitu-kitu amat. Atuh jelas. Sabodo kak kula mah soalnya tenang saya hiji deui lamun kakak tuh teu daek tuh sabodo kula merek neangan di nu lain masih kana nu hayangan tuh ieu tenda. Lamun tah mah iya 700 ge aya malan di jerona. Siap. Iya kula kana batur menawarkeun 800 iya burung kana kakak ieu karunya neuleuh tadi dong culak-cilek we dong Make plus teu 700 ieu aya atuh plusan. pokona mah ngeunaheun bae tenda ieu mah nyaman. Aya plusan. Aya geus kieu bae kak urang ngalah tengah bae. Kalau Terus? kakak senang urang untung. Oh, terus Geus kade ke 500.000. kemahalan teuing tah geus sakitu tuh. Mesti bayaran bae. Oh geus nya ulah loba omongnya. Kakak ulah loba omongnya. Ieu nah jadi soalnya sore geus 500 ge bayaran bae. Lamun tah mah meunang deui atuh pasang bae urang. Atuh pasang bae. Urang mah ada duit mah aya ya. Loba duit mah. Loba duit mah lur. Geura ka ditu. Iku mah nek dipasangkeun ku kakak apa ku kula. Atuh ku sorangan lah di dia mah masing-masing masangkeun mah. Oh, Ayo carana ge tah. geus segera lembangan itu. Lain nun ya. Oh, Kese nek di mana dipasang? atuh di dieu bae nek di mana deui tuh? Geus ulah ieu dan naon ieu. Ulah pada nyekelan mesai dipasang. Di ditu lain soalna tah mangkahna di ditu Ai datang di dieu kumaha. bae, di dieu bae, di dieu bae. Ulah elek ku suntama saurang urang mah tiluan. Aya sorangan di naon ngomongna naon bae lah. Hati aing. Nyurungkeun segala. Atuh eta ieu sih. Dipasang. Ampun ing. Geus bae pasang. Atuh dipeperkeun. Atuh dibeberkeun ieu kerang bae. Ih, Ya nu kaluhur ya. Ya kaluhur ieu mah sama. kudu ieu nu kaluhur. Pokoknya nu bagus keluar. Ah itu pasti nu bagus keluar. Astaga. Ai, Coba pasang bae coba hoang dulu ya. dipasang. Ibu kami kumaha dong mancing mania deuleu. Ya Allah ya sorangan. Tadi Yo, keke banget dia nek masang tenda. tuh no bisa teu kula mah teu bisa yo. Laju ieu ulah mau dipasang. Kumaha tuh yo? Ai. Oh geus pake ieu bae mancing bung eta. Dia asup-asupkeun bae kitu tah dibuleudkeun. Iya. Oh, kan ieu fiber kabeh ge lain fiber tuh fiber. Oh geus geura yuk. Buleudkeun kitu tah. Tah. Eta lah ararang bae ongkoh bisa bisa.
atuh disodorkeun wade. Astagfirullahaladzim, potong deui bae coba kayak batu. Garu. Kira atunya tadi sedorkeun. Tadi dinya. Kita tarik. Ya Allah. Bisa henteu dia masang ari teu bisa mesotkeun nah eta nu masang takarwita. Enggak sih geura di ngomong bae. Tah, geura tah. Tarik, Terus tarik. Colokkeun atuh di eta dicolokkeun. ieu mah geus hade. Ieu mah kereng bae aing tadi ge ulah diajak ieu mah yola. Geus sih. Weh, dorong. Kereng bae ieu. Ieu Sotkeun dorong, aing balik aing mah. Diasupkeun mau dipindahin ininya Mau nih. dipindahin kemana? Apanya nih? Tendanya nih mau ke situ ini. Ya udah ini juga Angkat yuk. Angkat. Angkat ke luhur. Awas. Ke atas. Pas nu gawir amat ieu masang aing mah peuh anya sepilo di Ini gawir. juga tuh on. Gawir aja ieu mah. Kaluhur kentu, kaluhur. Coba di dinya. Coba jajal. Asup we. Atuh jadoang ieu manuk dara kurungna. Kira aku Geus sih karena rese bae. peuh ya kana kolot haras. Ieu urang tiluan pas sedek atuh komo can tamak can ka dieu. Atau opatan muat itu. 2 peuting ieu urang di dieu. Dong ngalak Terus. dong cau di peuyeum. Asup. Bo. Kok gelap ya di dalam ya? Bukan, ini bukan gelap. Poek ya? Poek. Poek. Enggak ada lampu. Aduh. Ini mah enggak otomatis ini mah enggak ada lampunya nih, ada gantungannya doang. Tiluan kieu atuh kumaha opatan ya. Geus urang nu di luar. Urang nu di luar. Urang mah. Kolot ibun engke peutingna kumaha? Bo bener. Cocok. Cocok. Ih, aing pegan bae mi kolot. Adanya. Ulah ada jong A few moments later. Kamarana ya orok tadi dina ieu tangkal lame ya lah. Balah mana tah? Ieu teh orok yang sebuah tenda bae ya. Oh, jam kosong. Ieu tenda saja tadi di dieu lah. Balah mana tah lah? Woi. Iya. Ya iya lah, wih, aing ti tadi neangan. Di tadi neangan kumaha aja sorangan di tadi ditungguan batan neang ieu tenda bae. Ajeuna urang terpaksa mahal ge ieu. Oh, teu meunang. Oh, di beak abis ini ge. Maksa ieu menang ieu 1 juta ieu. Geus ulin boleh Sorangan ieu kudu nomokan saparo. Oh, siap tenang. Ieu urang opatan berarti kan 250.000 saya dah. Oh, balah itu. Oh, kira tah. Kira. Ah, tuh kabuat geus datang ke jero mah. Oh, Terus biasa mah. Urang mah urang kampung teu biasa ieu. Atuh para ranas. Nya, reungap. Oh. Kumaha panas ja. Atuh. Ja tadi mah nujeng bikang ya. Atuh aja teu panas. Biasa bae kieu boyna. Atuh adem kudu jauh ieu urang paranas ieu. biasa boy. Tapi doang na ieu mun jeung bikang mah adem bonya. Adem. Kan beda deui. Oh, ieu kata manku ieu saya. Lain make bikang mangkena ubur-ubur ikan lele tuh. Aneh. Nah, entah artinya ubur-ubur ikan lele. Aduh usian bae sih babari ja. Nonggeng le. Curu le. Oh, gati mah yo. Nongengkeun jubur hayang de. Si paranas ya. Ngaras geus gara keluar ka ditu. Paranas. 1 hour later. Mah peuting urang nariknya hiji sawa. Deuna ge yo pasti. Adem jeung bikang mah. Adem. Dong ada tara ulu. Eta ge tadi aing heubel eta nyiar pibatureun. Jeung ke peuting. Aduh pasti. Berarti Dewasa ieu dewasa. Cocok dina ge. nya benar. Atuh mongpong ka dieu lah. Oh. We, Ya. beli kopi. Oh, siap. Oh, paling di titah-titahan bae. Itu maksudna kan duit yang saya didinya. Geus kula bae nu nganya. Oh, geus geura. Ayo duit geus aing bae. Karunya geus. Eta mah para Geus hiri geura. nyiar pajugeun. Ayeuna nya haliwa amat. Biasa. Mang ning tadi nyacahkeun bikang. Oh, tah. Hayang Maksudnya eta neuleuh baturan nu lain tuh kabeh tena arema bikangan, ieu mah kabeh badot. Hirinya hiri. Atuh lain hiri hayang teh ieu meuji mangke meutingnya. Acarana meuting di dieu, 2 peuting. atuh tah mah boy. Kabeh lalaki ngaranna gatrik. Pasti. Coba siarkeun nya. Kieu bae yo, masalah bikang mah kula mah geus pihak loba daerah dieu mah. Atuh geus suara rauh jeung bikang bah dieu mah. Oh, geura siarkeun. Sorangan mah ulah eta bari malaka urang. Tadi urang mah mahal teuin.
Anu tama lain malak, emang harga nanti bos lah gitu. Kan itu doang menjalani perintah, iya bae. Bika mah tenang kayak kurang disiarkan, penting mah. Tapi cek teh hampir aku tak lempang nyeker gitu, lempang suku atau aya ojegan gitulah. Kaharti. Aya kopina gitulah. Masalah Bika mah tenang, loba, aing baraha. Atuh ngomong bae. Admin. Admin. Atuh gitulah maksudna sama urang. Admin itu. Atuh pira aku tarik tokmo, aing bingkang doang kumaha, ieu bikangna lah. Atuh pokoknya mah atuh nu meujeuhna be nu kadeleuna resep diresepeun. Ya. Kacang Wih, datang minum. kita. Weh, jangan Minum. Kopi. minum ya. Yo, siap kacang. Oh, bener daratang ya. Milik. Naon tadi cacan na bikang? Oh. Kita aya lowongan. Aya. Kumaha coba Iya, ulangi loba tadi stok, ngomong loba kumaha? stok. Engke heula. Bere uang pirokoen. Inah jalan nah nyiar. Oh, berarti ya kita tadi nungguan aing. Oh. Atuh aing maka dia cuman mantuan, bisa eta hariri doang nu lain kitu lah nu ngalamun ben nu lalaki jeung Ya, kebogona iya make bae. Iki penting bawa ka dieu bikangna. aing baraha. Hei, dengekeun. Keputusan mah kabeh kumaha kana aing. Terus pokona Iya, mah. duit mah aya Ngomong kuku mah ge duitan. duit mah aya tenang di dinya. Atuh paingan ya aing can dibere bae, ieu duit eta ya duitan nya. Atuh jelas mulai duitan barang. Atuh tampang mah gagah make jaket segala make atas ieu duitan, nek naon kadaran ieu lah tama hukum ke duit. Geus dibagi tugas. Ari kakak sebagai naon coba. Bohong geus gara nyiar lege geundem eta tas-tas saha. Meski banyak Kumaha kumaha. bikang datangkeun opat, bawakeun deui tenda. Atuh bikang mah kumaha duit, ari duitna gede mahal atuh bikang lagi paring. Yo duit mah yo, dia Tah, mah duit. mikiran duit tadi yo. Aduh usaha ngaranna Yo. ge. Ulah iya, lecor. Oh, tenang bae. Tenda barang eta tilu deui. Ayo Yo, jangan nangis yo. siap. Ieu lamun kabagian hiji sewang ieu menek ubur-ubur ikan lele. Apa itu? Ih, geus kira bae. Nongjeng we. Tenang. Nggak duduk Oh, senang lepang ya. Ya mah aing geus kolot ieu. Ngadengekeun bae. Nah, lagi iri hate bae. Mesti gati teh nek diparigelkeun ke ku aing. Mejeh kolot mah cicing bae. Cocok pake. Oke. Terus loba omong. Yo geus gerak siap. Halo teman-teman, alur cerita dalam video ini hanyalah rekayasa. Lalu untuk teman-teman yang mau healing atau refreshing, datanglah ke sini ke Bukit Warwangi. Kalau mau sewa tenda, datang aja ke Bapak Ramani. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dukung terus channel Tangga. Jangan lupa like, comment, share, dan Dan subscribe. Bye.